Kangkung Bandung. Alah. Ya masa minggu dege panen kangkung alhamdulillah geuningan daek ke kebonan mah. Jeung jajan-jajan budak jeung sakola aya bekal. Alhamdulillah bisa manfaat pamere kolot sakikeun teh. Bisa geuningan pepelakan. Saminggu deui kudu dipanen ya bawa ke pasar alhamdulillah lah. Mudah-mudahan we manfaat jeung barokah. Saminggu deui lah bakal dipanen, borongkeun ke pasar jual. Alhamdulillah marah rontok pengenan Tiga si Alek keur kahariring wah kadang ku aing teh tar kangkung Bandung sakitu kangkung sawah oge kangkung Bandung. Lek kita tadi ku aing kadang-kadang teh sia mah arnya teh kangkung Bandung we Bandung Ye nak tugan teh saha kangkung sawah tuh Lek nyawa kangkung di Bandung jauh ke Bandung pasti mana tuh maneh biasa ya mah lagunya ieu beda lagu kangkung Bandung teh atau lagu dengan ayeuna lajo golek sinden geus lagu kangkung Bandung berarti cirina teh golek teh tarek gosan kitu nak. Nyanggas kumaha maneh we kita mah kangkung Bandung sabaraha teuing lah eta mah aing mah. Ye, ari mana tas di mana tuh nak? Ari ka mana? Aing tas ngurek Lek, maksudna ari eueuhan euy belutna cara rayaan beak juga nomeureunnan. Jeung deda nak atuh ngurak makan kitu mah meunang. Lamun rek ngalabulut mah teh yo geus panen kabeh. Dikukuy teh ngukuy. Ayeuna mah da loba parean. Ngurak mah tuh aduh pilih laeun ngukuy arek ge. Kan ke lamun geus panen. Yang geus hari kitu mah aing rek balik hoream panas. Heujig nak. Teh gua sia mek nyanyi deui mah. Kitu Lek ya. Dasar eueuh kanyaho. Ngurak we kiwari. Berah dia beberes bersihan di kangkung. Loh aing ngalabangkong teh eueuh ayeuna mah euy. Coba saya oge bangkong aing karak bangsa eutik ngalabangkong tuh. Eutik amalah deui euy aing ngalabangkong teh. Panas, capek ya. Tapi alhamdulillah pare nangis bagus nama. Pasti Korea. Untung cuacanya tepatnya panas iya. Bisa itu. Jelma teh kukuringan wae gini mana. Mau kempuk rek naon. Adi gini. Bang. Da jelema teh ngorowan ka aing saha euy. Tuh ada keningan ada si Jerman jika nama rek kalah belut iya sugan dia teh ya rusak pakai aing tarincakan dia teh Kang hadir Kang banyak yang bukan bari api-api mentang minum aing gan aya rokok-rokok wae mah di mana enak aing Ye Kang aya naon lagu bayan tadi jadi mana ya teh? Itu punya ngalah bangkong bukan? Oh, soalnya ngalah belut Kang mah. Ya ngalah bangkong orang mah tuh gimana? Hati isu nang barah hiji mah ya. Ngalah belut mah ya. Bangkong. Kan bisa ngalah belut. Area aing karak. Mau aku nggak Kang, orang ngalah bangkong, orang mah bangkong kan galangan lu cak ada tewakan lu jeung sama henteu. Jual. Ayeuna mah kan bangkong laku. Berapa sakilo? Sakilo teh ayeuna mah 60 itu salah masukan 60.000 lumayan ini karena hulu nama teh diarah Kang bangkong mah pipikna hungkul akan jadi banar bangkong di banar lain banar mah aya abi mah ngalahan hungkul dijual ka banar abi mah asli mah si Purwakarta si Abi mah sok usaha jauh-jauh ka dieu ka segala daerah itu mah pangeus teu aya sawah di teu mah rada hesan gitu abrakan abi da pagawean abi ngalah bangkong we ayeuna mah lumayan tuh ka ditu tuh oh nya loba keneh atuh nya ya sawa Kang sadali yeuh nya alhamdulillah oh atuh abi rek ngeureung itu ngalah bangkongnya sok panggil nu lah ya nuhun pisan ya abi da nyanak ai cai mah teh
Abi itu bukan ari wengi itu seperti itu dapat bisa tinggalkan pemajikan meureun makanya. Ari pemajikan ditinggalkan ari bangkong di alahan abi menik beurang we ki abi mah tar penting usaha. menawan we. Ya udah penting halal ya Kang. Kira-kira aku yang pamajikan. Bener Kang. Oh boleh ngeri heuleunya Kang lah bangkongnya. Mage heuh. Nuhun pisan Kang ya. Ayo mama. Itu si Amang teh kumaha cenah nuduhkeun ka dieu bangkong teh loba belah dieu tapi eueuh wae euy. Aing geus teu dongkoan bohong jelema teh meureun kaing keun bae ka dieu sugan aya hiji dua mah euy. Atuh. Aya hiji dua euy. Lumayan lah. Langsung aya euy. Hiji dua di mah lumayan euy. Tuh usaha teh geus Agung. Tengah bangkong kieu ya hirup. Ajan raya kali aja lo jangan balik euy. Nah ajan magang itu ada pada dah. Jual nyawan mana? Kang. Hari jalan Ya. raya ka mana jalan raya ka dieu aya teu? Nya teras ka ditu katonggo jalan mah. Oh, Emang akang tas di mana tuh? terus ngalah bangkong kuy teh Kang. Atuh ngalah bangkong we kieu peuting ngalah bangkong mah. Atuh penting mah Kang abi teu bisa mah nya penting bagian gegepan pemajikan nah otak beurang we ngalah bangkong mah. Orang mana bisa Kang? Abi orang Purwakarta, di Purwakarta Beli abi. tebih. Abi mu dari itu mah saya serang tuh lah Kang. Itu mah anak. Tapi hasilan mereka. Alhamdulillah Kang kenging Oh, 20 mah tuh. Nya jalan mah ka ditu terus katonggo Kang. Oh aya ka dieu? Mun, terus katonggo ka ditu. Mun. Ari akang eta nuju naon atuh? Nya kieu we mah bebersih. Oh, Ieu kangkung. belakangku. Pepelakan kangkung Tapi mah we, soal Bang. bangkong jadi ame acong gitu tah. Acong. bener. Ame acong-acongan abi mah jadi. Mantep lah mun ieu teh masuk acong, nek lupa kan acong gitu. Ya akang mah kitu we. Nyaman penggantinya? Nya nya mah kieu we da. Oh. Ya alhamdulillah tapi sih. Aduh bener hasilkeun naon ge Kang? Oh, nya Yang kangkung penting mah halal we lah nya. Bener-bener nuhun. Abi bade ngeureuyeuh abi bade Nya Kang. Heeh. Terus we ka ditu terus katonggo Ya. jalan mah nya. Atur nuhun pisan Kang ya. Sami-sami. Yo, akang sing sehat ya. Yo, amin. Aing balik ya ke jalan kali beraja jelema teh bener. Jelema teh jauh-jauh ngalah bangkong ka dieu bade teh batu ngalah bangkong tetep puting. Ieu we kiwari. Bade kanu banget teh bangkong asal-asal botong buncirit. Nampuyak juga bangkong. Oh no.